lain engke urang bakal kumaha, lain 2 tahun di urang bakal jadi non, tapi nu kudu dipikasieun ku urang dina dangat aya teh di mana engke di yaumil mahsyar, di mana urang milarian ka Kanjeng Rasul gok jeung Kanjeng Rasul urang teu diaku janten umatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Pan ke urang di mahsyar teh Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma ala Muhammadin wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan jalma anu osok dihampuraku Allah jeung dirasaku Allah hatena jeung jasadna dina saban panyakit bacalah sholawat pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik Sadaqallahul azim wa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alhamdulillahi rabbil alamin. Urang sadayana tiasa kempel deui patepang deui kitu dina raraga ngemutan pangemut 40 dinten pundiang almarhumah Hajah Yani Andriani binti Haji Udung Abdurrahman binti Hajah Siti Nurhasanah. Kukituna sim kuring ngatur nuhunkeun ka sadayana jamaah anu kersa ngalengkahkeun sampean ka ieu pantepatan nyumponan kana pangulemna pun rama, pangulemna keluarga almarhum, keluarga sohibul musibah. Gitu kukitu nasim kuring hatur nuhunkeun pisan pamudah-mudahan kersakeun anapare jamaah bapak-bapak nuwuh ibu-ibu sadayana cing dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim kuring sakaacan ku bapak teh nembe istirahat heula cenah sakedap margi nembe teh tos disimpang pangintennya tos uleman heula meureun kapun guru sim kuring oge gitu. Hayang istirahat lah. Jadi kucing kuring di seling sekedap tenan naon seling sekedap. Ya nya. Rada wengi sakedik tenan naonnya. Mudah-mudahan jadi kieu. Semakin lami cenah kitu urang calik di majelis ilmu. Semakin agung ganjaran ku urang ditampi. Di mana-mana urang gitu ngalengkahkeun sampean ti rompok masing-masing ka hiji majelis ilmi cenah gitu rek ngarti rek teu ngarti rek paham rek teu paham rek ngadengekeun atawa teu ngadengekeun Allah tos maparinan hiji rahmat ka anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal. Eta hiji rahmat lamun teu ngarti urang cobi lamun urang dina ngaosna ngarti gitu paham ka kuping kurang diamalkan segala rupa anu dicarioskeun dina eta majelis ilmi duka sabaraha rahmat nu Allah dipasikeun ka urang. Alhamdulillah. Tah kitu urang ulah bosen,
urang ulah capekkeun tapi urang kudu bisa maksakeun sakumaha capena urang ulah nepikeun ka ninggalkeun kana talabul ilmi. Sabab di mana-mana urang cenah kitu dipasihan hoream dina nalika talabul ilmi, dina nalika taat ka Allah eta teh hiji siksaan ti Allah. Terus orang teh manggih kanikmatan dina nalika maksiat ka Allah cenah kitu, manggih kangeunahan dina nalika maksiat ka Allah eta teh hiji deui siksaan anu leuwih agung tinu tadi nauzubillahi min. Kata urang cing dijauhkeun nya tina sifat eta gitu. Sakumaha capena urang, sakumaha eukeur naon horeamna urang usahakeun ku urang ngaos mah ulah ditinggalkan. Sabab naon? Anu bakal nyelametkeun urang teh geuning naon? Da salat teu bener urang mah belum tentu ditampi ku Allah salat urang. Nah bet belum tentu ditampi urang mah anu wajibna gitu apa? Gitu. Terus teu bisa apik dina nalika nuju dina nalika ibadahna. Ngan hiji nu bisa nyelametkeun urang mah nyaeta Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalewati syafaatna. Dinten urang nu kudu dipikasieun dina dangat ayeuna teh geuning. Lain ka hareup dahar jeung naon, lain engke urang bakal kumaha, lain 2 tahun di urang bakal jadi naon, tapi nu kudu dipikasieun ku urang dina dangat ayeuna teh di mana engke di yaumil mahsyar di mana urang milarian ka Kanjeng Rasul, gok jeung Kanjeng Rasul urang teu diaku janten umatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Pan ke urang di mahsyar teh Pak saurupun guru ke urang di mana nalika naon de yaumul mahsyar gitu di didinya teh urang teh bakal milarian urang teh bring sadayana teh umat Kanjeng Rasul teh ka Kanjeng Nabi Adam gitu pas pendak jeung Kanjeng Nabi Adam ya Adam kurang kabehan teh cenah gitu da salira mah cenah kitu makhluk anu ku Allah manusia anu ku Allah diciptakeun pertama pumugi salira cenah kitu tiasa naon cek gitu nyalametkeun kami teh keur kapanasan kahausan kalaparan sia salira teh tiasa teu nyalametkeun ka kami sadayana ieu aduh hapunten cek Nabi Adam teh kami ge sami pernah ngalakukeun hiji dosa ka Allah nyaeta nuang buah hul sok sanaos ku Allah tos dihapun tapi eta Nabi Adam nyaris kitu kami ge sami cenah kitu pernah maksiat ka Allah ku jalan naon nuang buah huldi. Bring orang teh ka Nabi Nuh, bring orang ka Nabi Idris, bring orang terus sadayana Nabi dugikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu orang gok eta teh ibu jalurna teh jarakna teh ribuan tahun bahkan jutaan tahun urang tiasa tepang sareng junjunan teh. Hoyong kenging sapana teh eta teh ribuan tahun jutaan tahun. Ngan ke di mana orang geus pendak jeung Kanjeng Rasul ku Kanjeng Rasul teh nauzubillahi min dzalik urang teh teu diaku janten umatna moal kenging syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nauzubillahi min tah eta nu kudu ku urang dipikasieun. Urang kete protes kete cenah rek protes we ka Kanjeng Rasul da abi mah tukang maca sholawat. Da abi mah cenah tukang pangaosan. Urang teh protes ya Rasulullah kunaon salira tengangkeun ka abi umat salira pan kami teh di dalam dunia teh tukang maca sholawat cenah gitu tukang ngaos terus dina nalika ngaos nanti cenah maca sholawat ka salira kunaon salira teh tengangkeun ka kami nah emang ku maca sholawat kitu cenah tah kitu bener da maca sholawat malain keur kami tapi keur maneh gitu tah eta mau maca sholawat mah keur maneh supaya maneh teh bisa naon nimbulkeun rasa cinta maneh ka kami mah teu butuh sholawat maneh cenah kitu jika Kanjeng Rasul teh anu ku kami dipika butuh sareng Kanjeng Rasul kami diutus ke alam dunia teh inna buistu liutammima makarima ku kami dibejakeun ti kamati baheula dibejakeun kami diutus na ka alam dunia teh ngan sabur hiji rek nyampurnakeun alakul karimah lain supaya maraneh maca sholawat berarti ada kitu urang tok maca sholawat lain kitu atuh Bapak Ibu maksudna tugasna Kanjeng Rasul diutus ku Allah ke alam dunia teh nyaeta supados ngalereskeun akhlakul karim tah nu kudu dituturkeun ku urang tina Kanjeng Rasul teh naon nyaeta akhlakna salah sahiji contona di mana-mana Kanjeng Rasul kaluar ti rompokna Kanjeng Rasul bade aangkatan teu pernah hilap eta Kanjeng Rasul ngangge kopiah ya kopiah naon wae ngan tiap dinten Jumat mah Kanjeng Rasul ngangge kopiah bodas terus ngangge imamah gitu
Kanjeng Rasul imamah nate warna naon wae ngan salian tina dinten Jumat mah warna bodas. Terus ngangge gamis. Warna naon wae ngan dina nalika dinten Jumat mah anjeunna ngangge warna bodas. Terus ngangge jubah. Warna naon wae sami, tapi dina dinten Jumat mah salira ngangge anjeunna ngangge jubah warna bodas. Terus ngangge sendal. Sendalna naon wae ngan dina nalika dinten Jumat mah sami serba bodas. Gitu eta Kanjeng Rasul teh. Terus ngangge naon di eta Kanjeng Rasul teh dinu sakunan teu lepas aya siwa. Kamana nyiwa Kanjeng Rasul mah. Bahkan saur Kanjeng Rasul lamun teh moal ngamadaratkeun ka umat kami, moal ngahesekeun ka umat kami, ieu nyiwa teh diwajibkeun ku kami. Kitu saur Kanjeng Rasul teh. Ngan bisi ngahesekeun cenah kitu ka umat kami geus we nyiwa teh osok tara nyiwa. Kumaha aturan yang aku jadi umat Rasul teh. Allahu Masya Allah. Sok urang nyiwa. Rek ngaos Quran sunnah nyiwa rek netepan urang sunnah nyiwa gitu. Teh nyiwa kurang. Sabab gitu kan. Nyiwa gitu. Kahiji sunnah, kaduana sae pikeun bacot pikeun bibir gitu tah. Pikeun lisan teh sae. Ieu mah ngosok kuntu tara nyiwa tara eta si jigong teh lain koneng warna teh geus warna hejo. Cegong teh geus warna hejo. Mata orang atuh teh daek ngosok kuntu nyiwak atuh urang teh gitu. Hoream ngosok kuntu kudu nyiwak atuh supaya teu bau teh karunya malaikat gitu. Karunya baueun ku bau bibir urang. Maka aya hiji keterangan di mana urang salat. Sajan salat teh urang nuang peuting. Terus dina nalika salat berjamaah ka amel kusaha? Kuno sabelahna urang eta teh mukroh cenah. Sengit nyebabkeun sengit kabatur nyieun teu ngeunah. Eta teh nyieun teu ngeunah bahkan hiji keterangan nyebutkeun kitu teh zalim. Sabab nyieun anu sabelahna ku bau bibir eta jelema teh teu ngeunah eta kitu disebutna zalim. Awas caranya itu bibir teh kudu sarareungit eta sabab Kanjeng Rasul mah resep sesengitan. Rek badana, rek bibirna, rek sagala rupana Kanjeng Rasul mah resepna sesengitan. Dua perkara anu ku Kanjeng Rasul sangat dipikaresep. Anu kahiji sesengitan, anu kadua istri. Kanjeng Rasul mah resep sesengitan jeung resep istri. Matak eta istri ku Kanjeng Rasul sangat ditaikeun derajatna. Kunaon satu Kanjeng Rasul mah resep ka istri teh. Kitu dihormat istri teh ku anjeunna, diapi, dibimbing ta istri teh. Ku Kanjeng Rasul ku kituna urang. Bapak-bapak di negara Duh Bojo turutan Kanjeng Rasul. Kumaha ta Kanjeng Rasul ka bojona, kumaha Kanjeng Rasul ka istri-istrina. Oh bisa we ngomongan daun sing kudu mah Duh Bojo mata ngomongan kawatir cing boga bojo cing ngomongan we nu geus Duh Bojo kitu nya ta Kanjeng Rasul mah ka istri teh gitu. Dua resep sesengitan jeung resep istri itu. Rieu urang mah kuduna ieu reka pengajian teh sengit. Wah, sugan menang 2 ember teh minyak sengit kana awak gitu. Segitaan ke urang bisa Kanjeng Rasul tah. Sabab di mana naon anu karesep Kanjeng Rasul ku urang diturutkeun, Rasul hadir cenah eta. Rasul hadir ka jalmi-jalmi anu sok nuturkeun kana akhlakna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hoyong teh urang diangkat umatna. Kudu hoyong rek saha nu nyalametkeun urang. Oh da abdi mah tukang salat. Abdi mah tukang sodako, abdi mah tukang ngaji ye kubingkeun nu ngaranna ngaji, nu ngaranna salat, nu ngaranna sodako. Nanaonan lamun ku Allah teh di aku mah. Ya cek Allah teh kanjeun cenah gitu kudu naon? Kudu cinta ka kasih kami cenah gitu nu jenenganna Muhammad. Sanajan anjeun salat, sanajan anjeun naon sodako, sanajan anjeun ngaji ari salira teu bisa cinta ka kasih kami mah cenah gitu kami ge mau matak cinta ka anjeun. Contoh kieu bapak atawa ibu gaduh caroge atawa gaduh bojo, terus bojo urang teh resep anu mikaresepna seueur anu mikaresepna urang bungah mah jadi lain resep nu bogoh tapi resep anu seueur anu mikaresepna cenah bojo si anu mah nya kieu urang ngarasa bungah mah sebagai salakina bojo urang dipuji-puji ku batur bungah mah moal bener
bunga moal lamun bojo urang dipuji ku batur bojo si A mah kieu kitu bunga mah hah bunga teu cemburu henteu hah cemburu halus ari cemburu mah berarti bogo tuh kira aku teu bogo mah moal aya si utun eta teu bogo mah nya pan eta teh bati atau buah cinta antara bapak jeung ibu gitu. Tah meureun urang teh resep kitu deui ta Allah teh pan ka Kanjeng Rasul teh kakasihna Allah. Seueur jalmi cenah kitu nu muji ka Kanjeng Rasul Allah ge sami bakal resep ka eta jelema anu muji nah kitu. Kan puji Allah ka Kanjeng Rasul sareng Allah kami moal pati-pati nyiptakeun di alam dunia jeung isina lamun kami teu nyiptakeun salira nyaeta Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Terus urangnya ulah eureum, ulah capek, terus kurang agungkeun Kanjeng Rasul ulah saukur satahun sakali. Agungkeun Rasul dengan saukur bulan mulu. Ulah tuh tiap hari kurang agungkeun Kanjeng Rasul teh kumaha maca shalawat teh terus. Kanjeng Rasul wae ge ngagungkeun kana kelahiranna tiap minggu, tiap dinten Senin. Saur Kanjeng Rasul bang gitu. Kunaon kami puasa Senin sareng Kemis sabab dinten Senin teh hari kelahiran kami rek ngagungkeun kana hari kelahiran kami. Saur Kanjeng tah dinten Kemis teh atau malam Jumat teh Sayyidul Ayyam saya dianggap puasa saur Kanjeng Rasul nari urang umatna betes gitu. Apakah ku maca salawat hungkul urang ngagungkeun Kanjeng Rasul teu seueur ku maca Quran. Nah, awas baca Quran. Da urang mah umat Rasul paling kedul kudu narima eta. Urang mah umat Rasul paling kedul. Contohna nah urang mah disebut paling kedul. Yo malaikat Jibril nyampaikeun wahyu ti Allah ka Kanjeng Rasul wah terus eta sangkuran teh di wah terus. Kanjeng Rasul nampian wahyu ti Allah gitu melalui malaikat Jibril teh sabaraha kali. Sedengkeun sakali kadokapan malaikat Jibril teh karawas leuleus paranas tiris. Terus eta perjuangan hayang terbentuk na kitab Al-Qur'an. Para sahabat nalalar sadayana kana eta Qur'an. Gitu da teh acan dikitabkeun baheula mah Qur'an teh ditaar sadayana. Kitab eta Al-Qur'an teh. Terus para ulama ngakitabkeun eta Qur'an teh sadayana. Dikawin surat Al-Fatihah dugikeun ka Anas teh ku ulama disusun gitu. Urang mah tugasna hiji teu kudu ngarang gitu, teu kudu naon, teu kudu ngapalkeun kan saukur maca sia teh hese-hese teuing sakitu mare matak urang mah umat Rasul nu paling kad rumasa kedul nah atuh kenapa teu rumasa mudah tah ku sabab urang aya geus apal urang mah tugasna ge tinggal maca gitu. Hoream nalar geus maca teu nalar kitu naon cenah gitu ngan alus naman kelar gitu. Sabab di mana-mana hiji jalma nu katalar Quran ku Allah rek dibere mahkota pikeun indungna. Di mana eta mahkota cicingna eta mahkota teh ayana di jero surga. Ku Allah mah dibikeun ka eta si hafid kaisa nu katalar kul tapi kita dicandak nyalira ka jero surga. Maksudna kumaha di mana hiji jelema geus asup ka surga moal bisa keluar deui. Berarti otomatis eta jalmi nu katalar Quran teh ahli surga gitu. Tuh da urang manalar hoream nya maca wiridan nundutan itu hoream mah nundutan urang ngaji ti jongklok cenah gitu. Entu cenah abi mah teh sare nganundutan tapi nundutanna tibra cenah gitu. Tah sarua keneh sare gitu mah nya. Nah cenah teh sare da bari diuk cenah teh nundutan ari tibra mah sarua begitu ge sare atuh. Tah kos gitu urang. Jadi urang mah umat Rasul nu paling kedul tapi hayang menangkeun syafaat Rasul. Ya mudah-mudahan orang kenging sadayana. Eta ulah liren urang ngaosna, ulah liren ngagungkeun Rasulna, kurang terus perbaiki ala kurang ya. Cek ulama sae keneh ngaleungitkeun sakedik ngaleungitkeun ka mafsadatan daripada ngalobakeun kasaehan. Jadi kumaha maksudna mending keneh maneh teh saeutik ngaleungitkeun ka gorengan dina
dina kurang daripada terus ngalobakeun kealusan dari terus ka mafsadatan teu dileungitkeun kagorengan dina kurang teu dileungitkeun mending kana saeutik urang ngaleungitkeun kagoreng oh dari kitu berarti urang teu kudu ngaji geus we urang eureunan naon ngomongkeun batur emang kudu gitu tapi alusna mah anggar kudunya ngaji tapi ngurangan ka mafsadatan ngaji dewa ya urang kudu ngaji naon deui itu naon deui tugas urang sebagai umat muslim lamun lain ngaji kitu meureun oh cenah abi gawe kitu heuh ngan ngaji mah kana tadi dibejakeun sor Kanjeng Rasul ge thalabul ilmi faridatun ala kulli nu diwajibkeun teh nyaeta ngaji adapun bisa jeung teu bisa ngaji cenah gitu eta mah tergantung Allah teu diwajibkeun bisa jeung teu bisa gitu jeung ge tadi ngomongkeun cenah kitu dina maca Quran terus ngabenerkeun akhlak naon deui cenah kitu supaya urang hayang diaku jadi Kanjeng Rasul teh cenah kitu sedekah sedekah jadi sedekah teh ceuk ulama kabagi 5 ibu sedekah nu kahiji nya tadi mana urang sedekah 1000 hiji we kitu nya hitungna di mana urang sedekah hiji bakal ku Allah digentosan 10 kasaha eta sedekahna ka jalma biasa lamun urang sedekah hiji ku Allah digentosan 10 lamun sedekahna ka jalma biasa bari jeung sehat ayeuna nu kadua lamun urang sedekah hiji ku Allah digantian 80 ka jalma-jalma anu torek jeung ka jalma-jalma anu lolong jeung nu torek komodi anu keur kamusibahan ku Allah keur kamusibahan ku urang disedekahan 1000 ku Allah digantiana 80 itu ada dua itu di mana urang sedekah hiji digentosan ku Allah 80 lamun sedekahna ka jalma anu buta sareng kanu dipasihan coba ke dicoba misalkan teh kabanjiran si eta teh terus kurang teh dibere duit 1000 eta ku Allah digantianana 80.000 lamun dina bilangan duit artos tak benten-benten nu kakumaha kanu kumaha urang sedekahna digentosan lagi benten deh. Ayeuna di mana urang sedekah hiji ku Allah bakal digentosan sabaraha 100 cenah gitu bakal digentosan 100.000 kasaha eta teh lamun urang sedekah ka jalma anu banget butuh
Misalkan nanti main nanti geus teu kuat tetuang sabaraha saminggu misalkan nanti kurang teh dibere weh 1000 tak eta ku Allah bakal digentosana 100. Terus aya di cenah kitu nu kaopatna nyaeta bakal digentosan ku Allah 200.000 lamun teh mah urang sedekah ka indung bapak lain sedekah teh mere ka indung bapak urang mere 1000 ku Allah digentiana 200.000 teh. Lamun mere hiji saperak digentosanana 200 gitu eta teh. Yo indung bapak indung we minimalnya saket celak cai susu anu kateleg ku urang moal bisa digantian ku alam dunia jeung isina saur Sayyidina Ali moal mata kagentian eta cai saket celak cai susu indung urang lamun teh urang boga alam dunia jeung isina wah yuk kurang sabaraha puluh liter eta cai susu anu ku urang ka indung kudu sabaraha puluh ribu dunia lamun hayang ngagentian kana eta cai susu indung urang patak cing nyarara ka indung teh nu araya keneh mah anu geus aya jarahan kurang gitu tah masihan hiji we urang ka indung urang cenah gitu eta teh ku Allah bakal digantianana 200. Ayo hiji nu terakhir di mana urang sedekah hiji ku Allah bakal digantianana teh sabaraha ieu teh 800.000 lamun urang sedekah ka jalmi saleh jeung ka para alimul ulama mata nu ngaranna ustad kurang sering sedekahan teh ibu soalnya ustad mah baru tuh duit lah bibi butuh sedekah duit sarua kurang sering sedekahan sabab kunaon sedekah ka ulama cenah kitu jeung ahli ilmi mah ku Allah digantiana 800.000 lamun saperak eta teh tapi gini teu aya gentosanana moal ayeuna lah ayeuna kieu pilihanna hayang digantian ayeuna di alam dunia atawa engke jadi cengcalengan orang di surga pilih gue eta mending di mana mun hayang duanana berarti kudu leuwih loba atuh sedekah 2.000 hayang menang dunia senang hayang akhirat senang atuh malaikat ketawa malaikat itu ketawa geuna teh sia 2.000 perak dunia hayang senang akhirat cenah hayang tah lamun misalkan nanti tabrak 2 juta misalkan nanti tenang dunia macam saya bakal senang kok gitu orang harti malaikat yang mikir tuh wah yang senang dunia herat ceri ayo nuliskan lagi beak pulpen beak buku ceri meren gitu ya ayo nuliskan lagi cenanya capek 2.000 gitu itu mereka karunya capek tah begitu nah meren wah penting ya dimana selingan unggul orang diteraskan kebun bapak ngawas deui keteras disambung tahlil duka bari marhabalah duka muangan nungguan biduan oge ti sadayana ieu dina 40 dintenapun biang almarhumah Yani Andriani binti Haji Udung Abdurrahman binti Haji Siti Norasana pamugi ka Allah cing ditampi iman Islam amin alamin jeung ieu bapak abdi sareng rai-rai sadaya keluarga ditinggalkeun ku anjeunna cing salaloba cing biasa nuturkeun kana laku lampah anu tos dituduhkeun ku anjeunna amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyika wa rasulika Muhammadin